Nah, di buruan bibi mah kosong kene itu. Tuh, jika buruan orang atuh. Jajar tingali anjir meriahnya umul-umul. Pan esok teh 17, Bi. 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Lain gerak pasang ai bibi. Hoream pugu ge a. Yuk tanya. Bi, orang sebagai warga Indonesia ya, kudu boga jiwa patriot Bi. Dina diri orang masing-masing teh. Ya, baheula mah kolot urang hayang nancebkeun bandera di buruan teh anjir kudu berjuang. Narohkeun nyawa, narohkeun getih. Urang mah kadar ge tinggal nanceb-nancebkeun. Tinggal ngajajarkeun umul-umul di hareupeun imah, ngarayakeun kamardekaan, pan geus merdeka urang teh pan. Nah, nyuan disebut merdeka mah anu baleureum geuning itu ngajajarna dompet gambar Soekarno. Ta eta karena geus merdeka ngaranna. Arah, ini keur naon nih sesorangan anu saung? Keur nyumput a. Nyumput ti saha? Aya Bang Emo ka imah teh boga duit yang mayar. Anger anjir. Tong make jeung unyam injem gerabi. Komo ka Bang Emo ka bibi. Nah, dari butuh mah kumaha deui bingung bibi. Terus rek kumaha bibi di dieu? Rek ngahulang we nya. Nya, da bingung. Ge, bejaan ieu nya. Perkara hutang geus tong make jeung dibayaran. Terus kumaha atuh? Nya geus tong dibayaran. Dejang naon dibayaran oge rugi. Sok bibi boga duit. Ayeuna boga duit bibi, terus boga hutang. Nya. Nya. Duit bibi bayarkeun kana hutang, duit beak. Hutang teu boga. Kalau teu boga bibi ke Oge pinter euy. Piraha dia? Tibaheula ge pinter. Tibaheula ge pinter urang mah. Mana bibi ngeblowing wae. Atulah malibaran kitu mah ari kitu mah. Nya atuh. Sok lamun ku bibi teh dibayar. Duit boga. Oh, beutuh nya. Utang boga. Heeh. Minimal aja lah mama segala boga. Bener teh. Nya. Tah gitu. Kudu cerdas atuh pikiran teh. Nya. Betahnya berat nongkrong sisi sawah kieu euy. Tukangan walungan boy itu. Ieu nu waasna mah ya. Sora bancet ya rage kieu euy. Betah teh ya. Sora anjing nu ragek mah. Salah atunya. Bi, ka mana Bi? Ka waru meuli Pajero spot geuning. Anjing Pajero spot. Nitip abi atuh kijangin opa bi hiji. Lah meuli we sorangan mah. Newa nu sahuluan maneh jeung teh ampun teuing gejua. Ayeun jo. Bebahnya istiqomahnya ayeuna mah. Hijab terus bibi aing atuh anjir. Edah we di warungna sampo biasa ayeuna sampo hijab eta teh berat. Mun aya sampo eta mah make hijab tuluy moal. Entah gitu konsepna jual. Please atuh jual. Ampun maneh. Terus lamun bi eba make sampo metal anjir bi eba kudu headbang. Hah kieu? Yang bener sesuai fungsina meureun berat. Banget sia hurung.